Aya seorang ibu-ibu omen nu keur nyusuan budakna dina jero angkot. Ari susu indungna teh sok dicook ku eta budak. Sakapeung sok dikenyot, sakapeung sok dikaluarkeun. Malum ka ngaranna oge budak. Ari cek indungna teh, "Dedek, teu kaeng sok dicook kitu nanehan ibuna, ge dipasikeun ka si omna geura." "Nya omnya." Atuh dikenyot deui ku eta budak teh. Sanggeus sadalila dilepaskeun ku eta budak. "Ih, dedek masuk bandelnya. Dipasihkeun geura ku ibu makasih omna." "Nya omnya." Ari bapak-bapak nu keur diuk di hareupeun si ibu, kita tadi oge melong we bari neureuyan ciduh. Teu lila manehna kadenge nyarita omen. "Punten abdi teh Bu, bari nyungkeun kapastian ti ibu. Na bade masihan tapi moal teh." Aya jalma anu ngaranna teh si Samit. Si Samit boga babaturan ngaranna si Udung. Si Samit teh mihapekeun sapi ka si Udung. Udung cenah dewek mihape sapinya panguruskeun. Engke lamun geus anakan, urang bagi hasil we cenah. Nya diurus ku si Udung teh. Menang sabaraha bulan meunana eta sapi teh anakan. Si Udung teh nga-WA si Samit. Si Samit harita teh keur dalahar jeung pamajikanna di dapur. Malah pamajikanna mah keur nyamal, keur ngalampar dina samak. Aya WA anu asup meureun panasaran pamajikanna teh. Tuluy dibukanya dibaca WA-na ti si Udung teh. Ari pas dibaca WA-na, "Mid simpenan maneh nu dipapekeun ka dewek teh nang sanakan. Da eta mah mutu nu keur dipake nyamal ku pamajikanana." Tuluy dibalangkeun kana bunga si Samit atuh men. Nepi ka kapaehanana eta si Samit. Basa poe kamari dewek teh kapanan kaundangan omen. Batina waktu nak keur parasmanan aya kajadian. Nah kajadian naon kitu mah? Panurek dalahar teh ngantri, mana dewek bang tukangna di. Nah antrian teh maju-maju ujug dewek teh. Ari pas ditenyo ka hareup, aya aki-aki omen nu pangharupna, nu keur ngadukanangeun sop. Nya ditanya kunaon aya di satukang meunana. Ari aki teh nuju naon ki ngadukan wayangeun sop teh. Aki teh keur neangan untuk pasu aki ujang. Anu murang kana hangeun sop. Tapi di korehan teh eueuh geuningan. Eta mah kabeh jalma barang ngadenge kitu men. Da langsung bubar atuh antrian teh. Bari jeung narunda piringna. Aya murid SD omen anu rada bedegong. Eta murid teh ngaranna si Usman. Malang-malang ka asup eta budak teh. Janji waktu dipanggil ku wali kelasna. Saking kukesel mun mata kitu oge. "Usman, sok diuk tah maneh di dinya." "Mohon, aya naon Pak?" "Lain hari manehna kunaon mun asa minang-minang ting tah asup Usman. Cik lamun tah asup teh atuh. Atau aya halangan, bisi maneh geuring atawa naon teh mah. Nang ngirim-ngirim surat maneh teh. Ulah ieu mah meus-meus tah asup, meus-meus tah asup." "Mohon kapanan pamit teh payeuna abdi ge kitu Pak. Pamit telepon teh sok entun surat. Mun kumaha kita teh balasan wae. Enten males entun suratna deui ge mah." Aya aki-aki omen nu keur ngobrol jeung incuna. Ari cek akina teh kieu, "Lainnya sujang di Bandungan teh barudak ayeuna mah meuni arolo-olo. Ka sakola sakilo ge meuni kana motor. Aki mah baheula 10 kilo. Bolak-balik jadi 20 kilo. Lempang we. Hebat atuh nya ki aki mah. Kuatan beda jeung abdi ayeuna. Da jeung nyana. Beda sujang. Otak tempo hasil aki ayeuna. Nah kumaha kitu ayeuna hasil aki? Lumpuh." Aya nini-nini jeung aki-aki nu keur parasya rongkah omen. Si aki geus sayang ini wae geus benang di halangan ku anak incuna oge. Bari ngasepon-sepon baju kana koperna. Ari cek si nini teh, "Aki na rek ka mana cenah?" "Wah rek ini teh we." "Ari ieu cenah tanah jeung sawah keur saha?" "Bikeun we cenah ka budak." "Ari ieu motor jeung mobil keur saha?" "Bikeun we cenah ka minantu." "Ari kontrakan kumaha?" "Wariskeun we cenah ka incu." Bingung meureun tah si nini teh omen. Ku sabisa king teu benang di halangan. Nya dengan akal manehna teh. Teu lila ngangkat dasterna tah si nini. "Tah lamun anu ieu cenah nah keur saha?" Ari teh mah si aki teh omen, "Bikeun we cenah tah keur kanu darengekeun." Aya wae geulis omen nu ditinggalkeun maot ku salakina.
tayo nawai salaki nate meren arwahna penasaran gini si gana mah nya hiji peuting keur hujan ngerincik arwah salaki nate datang ka imah pamajikanana tuluy keketrok kena panto ari pamajikanana anu harita keur ada jero nya nanya manehna teh saha di luar iya akang nyai carok ge nyai nah bet uih deui akang teh kapan antos maot akang bade nyarios nyai alim asieun kapan antos maot sakedap nyai ieu mah penting pamitos maot mah atos ka tukang ulah nganggu abdi akang hoyong nyarios heula nyai sanos musa menit nya pamajikanna teh penasaran meulana omen tuluy leumpang mulu panto sageus dibukakeun pok manehna ngomong bade nyarios naon kang cie namanya itu jantan randanya ih dasar setan sia aya lalaki nu keur nuan pamajikan narek lahiran ngane teh lalaki teh rada bolot jalma nomen nya tekung sinila ti ruang operasi anu kalua saurang dokter lalaki nya nyamperkeun ka lalaki nu keur nuan pamajikan teh sanggeus deukeut pok manehna ngomong alhamdulillah Pak istri bapak sudah melahirkan dan anak bapak juga selamat. Oh iya, terima kasih dok. Kira-kira anak saya laki-laki apa perempuan dok? Anak bapak laki-laki. Dan mau dikasih nama siapa? Saya kasih nama Ronaldo aja dok. Bagus pak. Ih, senes bagus dok. Ronaldo. Iya bagus pak. Ih, nah rada budok gimana dokter tanya. Bagusnya Ronaldo. Ayo we bagus. Aya aki-aki nu kadatangan babaturan heubeulna jadi wawuhkeun ka pamajikanana sayang ieu babaturan bapak baheula ye mohon mangga calik ke orang ngadamel heula cai jeung kuehna sakalian darling nya sayang nya hani mana rek ka tukang heula nya geulis nuhun my love ari babaturan teh nanya ari didinya cenah geus sabaraha lah rumah tangga aya 50 tahun mah nari kitu kumaha muji cenah rumah tangga setengah abad tapi denget-denget temen mesra kepamajikan maka jangan nyebut sayang darling honey my love jeung geulis tadi teh mah si aki teh olain kuna naon usah dewek nangis podo i kana ngaran pamajikan dewek na aya si Udin omen ditang anterkeun hayam kampung kudu nuanana eta hayam kampung teh 20 siki jumlahna Din anterkeun nya hayam kampung ka Pak Haji Sirod teh alamatna mohon siap bos tah caritana nya si Udin teh nit bari mawa hayam hirup anu geus ditaralian kana motor ari di tengah jalan si Udin teh labu hayamna kalabur kabeh omen ari si Udin dan kalakang ulah hayam nu kabur tapi kalau kasih sirian manehna atau warga anu ada dinya kabeh ngarasa heran nah si Sudin cenah kalah kasih surian dan kalau kang udah hayam nu kabur nya ditanya ku warga teh Udin nah imane cenah hayam kabur kalah kasih surian maneh teh ari teh mah si Udin teh wah rek kabur ka mana toh dalam mata gedeuing